Nuhun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis-tis jempling deh kembang-kembang semu nulayu atuh ieu sasatoan seueur anu teu ngalaksanakeun kagiatanana ngiring prihatin ku ayana ieu hiji suhu nuju teu damang anu patungon teu aya sanes Aswatama putrana tenan Asyep Aswatama kaula putra ama ulah dijauhan kasih ama bisi ayeuna pisan ninggalkeun alam dunya aya ya Aswatama putra ama cing regreg cing pageuh kasep bisi ama rempas caringin diburuan ayeuna kene pangbejakeun ka jalma-jalma anu kungsi panggih hampura kitu bisi kasinggung dina waktu ama keur cager ama rumasa da puguh jelema mah teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran watir li hidap tuluikeun ieu pasantren Jajar Sokalima ama paur teu dipalirewe ku pemerintah negara Astina da puguh panginten ngahormat soteh dumeh ama aya sok ingis diusire putra cing inget kasep gajah paeh ninggalkeun gadingna manusia paeh ninggalkeun jasana da ama geus ninggalkeun jasa ka maranehna kadar teu mulang tarima ka anakna nyata ka hidap cing ngalalakon cing mandiri ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri ya walai naon atuh ama geus teu hararaya kasep Mata
ngacek wates manceran di tema ku waktu lingsir tunggang gunung anu ngawawas jika nungan hiap ngajak sumujud ka Gusti muja kayang maha mulya languyung koneng nu ngaganti silokan makhluk Gusti musik ningang kana mangsa tepi kana dunungan tepi kana titis tulis lain sungkan lain bahanyangakeun sadaya-daya ka pangrasa nanyeuna wis kena dihin dinasti wis kena bikin pinasti kersah yang widi mapak bahya kena lara kena lara kamau kamakeun putra teh kasih daya batur pakumaha ulah leutik hate bager lancang saya Aisyah maot mah teu ngora teu kolot teu nu gering teu nu cager ai geus waktuna mah teu bisa dihayang-hayang jeung dimung-mungcu sarebu di petian besi ngan amat terek nenen kadedeh ka hidap Timalan mangga hiji omat maneh
ulah sare keur tunuh ulah sare keur tunuh 2 ulah dahar keur lapar katiluna ulah betah sare dirangkai hari ulah sare keur tunuh teu maksudna usahakeun tunuh-tunuh oge kasep bebejah heula kanu kawasa memeh sare teh bentakeun panon teh tunuh-tunuh oge bakti heula memeh sare bisi diparengkeun maot datang dina waktu keur sare daun pakai sila anu kagungan ulah dahar keur lapar ulah dahar keur lapar teh tingali jelema lapar janji kadawak si banyo getara janji deket pipanyakit nu kitu teh cu usahakeun memeh dahar teh bersihan heula leungeun ulah luak liuk naone nu aya dihareupeun mangpaatkeun jeung syukurkeun benar sebuah jeung memeh di dahar teh pikir heula naha eta rejeki teh meunang halal sabab lamun meunang haram eta awak teh diracun ucu sabab jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa bisi jadi mani madi maningkem bisi jadi turunan anu salah lain anu soleh laras ulah sare dirangkai ai rangkai teh imah can anggeus dibilikan acan atuh puguh we loba reungit jeung angin jadi ngaran-ngaran ulah sare dirangkai teh ulah boga rasa geus tamat eta ilmu ulah boga rasa geus angeus pangabisa lamun urang boga rasa pinter komo batur ulah nganggap enteng kana ilmu batur kasep ajen ulah pinter aing teu batur leres diestokeun ama bisi ama ayeuna Bali ama rumasya pinuh ku dosa hirup teh sai aduh ampun tentu pilih palai tuangan atau ama teu hararayang kasep nu asyup ge pan utah deui nanakeun geus mungeun sapraptan nepun nipad menegara sampun dumugi dateng ngarsa tatan nirata ngademan upagulingan nerana datan nirata ngademan upagulingan nerana dan nira kangsa ampun prapta laras disobong dinten sampurasun saha kasep nuneang berhenti puseur daya rampes rampes sampurasun rampes kunaon geuning tobah ya waduh kunaon ieu tuang rama duh nu mawi pun bapa teh nuju teu damang lan tobat teu damang laras
parantos sabaralami sasasih maya saha ieu kaula Satyaki paman ayo anger Satyaki mana ayeuna ieu kaula paman aya kubagja damang sae paman kunaon itu paman teh udur anger henteu sareng anger Batara henteu nu tu aya wartosna tu damang oh tu aya wartosna tu aya Wah, pirang utuy ngaya wartos. nuhun atuh kana panglayadna ih nya atuh etang-etang ngalayan deh paman duh kumaha aing ieu Wah, leres. Ngaya wartos nyerap mentega atuh di ditu. sadaya-daya kulan mugi awe nyuhunkeun pitulungna ka Raka Batara panglanongankeun ieu pun bapa saya nya kitu teh ya rupina ieu mah daerah Raka Batara mah pan kagungan gamar lopian leres Waspada bener meuh. jadi ngutus kaula dongkap ka dieu teh teu terang kaula yen teu damang saurna mah pangjemputkeun ieu kasepuhan tang tos rupina bade dilanongan ku Raka Batara nuhun ama tagening ama naon kasep ama teh bade dicana kana Gera Dwarwati rupina bade dilanongan ku Raka Batara alah Matir geus kitu. ulah tama ka dieu ama tong dibikeun kasep ama teh moal kuat di jalana Ada angin cacak kacai ge panama teh lieur kasep entongkeun bae ama madek paeh dek hirup ke hayang di dieu sasarakan serangan. ngumawi iteh ku Raja Astina oge parantos sababaraha kali bade dicana ka para ahli medis nanging nya kitu Kangjeng Rama teh alimun wae rupina ieu mah rupina Raka Batara mah aya pilanongeunana kuning ama saurna teh aya pilanongeunana di ditu entong pertahankeun ama kasep munyaah ka ama lamun Aswatama mikeun ama sarua jeung teu nyaah ka ama Sarajeng teh nya. ih nyaah bade dilanongan entong kasep Panak panjangin di dieu. cing persantene apa cing persantene kesepuhan entong ngarepotkeun anger ih alimun gini haturkeun ka Raka Batara wirih Kangjeng Rama teh ku pemerintah negara Astina ke ku Raka Prabu Siudana ku Kakang Karna ku Raka Prabu Baladewa bade dilanongan alimun malawi semun bade kumaha nolakna kaula da ieu teh tugas ti Raka Batara kedah kabantun wae wayahna we entong dibikeun entong kasep ya tenang ama hapunten we sih moal tiasa kasangakeun panginten kitu kadangu ku salira oge Kangjeng Rama teh nolak diajak ku saha-saha oge rupina ai kaula mah bade maksa wae pertahankeun nya bade dibantu ayeuna keneh kasep maksa mana kabina-bina teuing teh aya tampolong gigireun dagorkeun kana sirahna kayaknya Sablok teh kece. Aya cepret. ulah hapunten saurkeun ka Raka Batara upami leres bade ngalandongan mah sanak we ka dieu we angkat kitu kedah kabantun ieu kasepuhan ulah kasep panuhune
panuhun ulah bade maksa we bilih aya hal-hal teu diharapkeun bade kitu bade kieu tetep ieu kasepuhan bade dibantun ku kaula cing kepret kenya suata mah Cepret ku karet gelang panona nya. lain aya karet gelang tadi na meja di kumaha hakan nya cepretkeun kana matana tuh hapunten moal tiasa bade dipaksa ku heula wis sampean pamik kitu mah sanesnya panginten ieu da ieu mah tugas aya hakna keur aswata mah pikeun mertahankeun halus anak aing upami kaula maksa teh kaula aya hak pikeun mertahankeun ngage jalan kumaha bae mangga lamun kitu carana kaula rek maksa aya keluar bisa anjeun maksa ka bawa kang jeung katsana kang jelema semplakeun latak-tak atuh apa kensa pegatkeun bung salabar keluar geutis satetes amakan salami keluar nyawa tina naga ayo lamun kitu carana ditunggu di luar Oma tewak Tanera Tatanera sangat demane pangulingan rana pangulingan rana Tatanera tangan demane pangulingan rana Denera ingkang sampun prapta Denera sampun prapta ya Sampurasun eyang saha waya dalem Gatot Kaca ayo kasep kadieun kasep kunaon eyang teh udur bager Bima mangkukna bapa hidup ka dieu jeung Arjuna nah teu jeung hidup manawi teh eyang teh biasa we damang sabulan eyang teh kasep waduh eyang kumaha cu eyang bade dibantun ku wayah dalam dek dicanaka mana ieu perintah wa Batara eyang bade dibantun entong kasep eyang mah dek hirup dek pae ge di dieu we bageut ulah kasep wayahna eyang bade dilandongan tangtosna oge entong bade ditangtos barang Aswatama keluar atuh ieu aleutan ti nagara ti puseur dayeuh Astina nyaeta Citrayuda Citra Soma Citraksi ngahajak maksad ngalayan dulur naon tingali naon itu Aswatama gelut ayo hai Aswatama
nguningakeun Kangjeng Rama bade diculik usaha ku sifat negara cenah bade dicana ka negara luar hati beja bade dilandongan maksa keukeuh maksa dipertahankeun oge aya kitu nepi ka tega kaulan dek ditenggelan lain dek diubaran tah si goblok dagor huluna kayaknya tuman haling lah kene kaulah heula we betul si kande kumaha ayo Aswatama muarek ngejas satu yang beas tibatan Kangjeng Rama kudu kasanak lengkahna lebugang Aswatama oh gitu iya wani marang aku ora wani dene ngapakulanang kulanang aji mulut ditegah ya dipasakakan salah pertulakan sana salah tutunggangan pertulwat kan salah mas natian abot kaya batu kaya mas orang murid kangkung selamar aji mulut ditegah surah merata jaya merata pada modal
Aswatama ya paling karena udan keringat berjuang di medan perang layanan musuh-musuhan kadu mundur pantang bangsat sia lain kumara
masih goblok kumaksana oke geus ka judi sia niat goreng sifat negara hai dagwas edan naon kade ulah kapangih rupa dewek jeung rupa si lain nyumput bisi jadi panuduhan bahaya sia dina laporan maranehna engke cenah murid jeung saha pan negara teh jeung si cepot kade sia nyumput bahaya gede hulu sia dageus ka judi bae we ya lamun maneh rek mawa dorna ka nagara Duarwati sarua jeung ngawiwirang ka pemerintah negara emangna pemerintah negara asli teu mampu ngubaran dorna ari mumuleun dibawa montong maksa sampean wah bener kaula perintah kabawa nuhun teu kabawa kaula nu bakal menang bebenuk urusan sia tah mah kurang ajar bangsa sia wah sia buat sia sabaraha hiji 13 tatenggelan aing gamus can aya perlawanan karasa mah karasa ngan teu mati acan goblok reuh tenggelan aing mah ayeuna di teungel pageto utah geutina sia percaya ka Citra Yuda montong disebut orang Cikakak aing teu bisa kitu beuleuh ha percaya ka urang Cikakak kabina-bina teuing sia teh karasa sia punah ku hiji geuleuh naon goblok punah asan goblok make punah sagalamanya 13 punah ku hiji teu bisa ngitung sia teh teu mikir sia manya 13 punah ku hiji goblok sanajan maneh pan negara pinter ora katenger bisa ora katara ngukir langit bisa ngomong oh turunan diri tuna aing kudu ngejat pas aja sia toh kayang nyaho lah aing kudu ngejat pas aja sia bawa turunan lah oh turunan diri tuna aing kudu ngejat sia utang pati merah pati utang merah ya Allah oh sayang nyaho oh turunan tuh nya sieun cek aing oge oh sia marukana modona di Brebes ya anu kieu hayangnya oh sia si lain teh jalma ngarti euy pejabat astina make otak atuh saeutik mah naon deui jelema teh nu pasea gitu atawa nu keur jual meuli bawang datangna Gusti Sencaki ieu ka Sokalima lain maksud erek teu beres tapi erek ngubaran resiko bayana anu di astina teh cager-cager eta nu asih dipulang sengit dar kalah ka Suudon ngewa ka Sencaki dar gerut nah ieu teh bakal cager ku gegelutan Citra Yuda juring setan nya na radio keur berita meureun tapi kata make otak di mana-mana jalan kecik musyawarah nu bupakat da moal ayan beres ku jalan ribut ku jalan gelut ku jalan fisik leung si lain cenah bupanian deui oh nu kampanye mulai pilkada meureun aing hayang nyaho jeung jelema nu gede sungut
hayang nyawa atawa aya anu dunia dalam teuing ngomong ka mana karep cing rek ribut mah sing harapan aing Waduh, ada petir di siang hari ngebeledak karena hulu ya naon teh komina-mina anu ningang karena hulu aing teh saha aing jelema cirian tah cirian naon urusanana ningang hulu aing eta Gusti Sencaki teh bener maksudna teh bener naon geus nya hoja maksudna bener aing ge beja ti tukang bawang deuleuh tuh geuning eta geus ge beja geuning ayeuna jelema hade moal pati-pati Aswatama disiksa anakna ada bongan Aswatama na mertahankeun ayeuna si Rai rek ngilu ribut wajar we sok sena goblok hulu aing dinton goblok rarasaeun sia teh rasaeun naon rarasaeun si taun ngomong ka pana karep kapanggi sok jeung aing rek ribut mah deuleuh karapang gitu beung seurengit jadi itu nya rarasaana teh kabayangkeun pikir sok jeung rebeh jeung kana bibir rasana teh ABG sagala diomongkeun alah tong loba ya lamun didinya hayang gelut jeung Citra Yuda saeutik gedena kudu loba pangabisa pangabisa naon kudu loba pangabisa hayang gelut jeung aing mah silat, karate, judo, tinju lain seuri goblok nganggap enteng deuleuh ka batur moal pati-pati aing deuleuh jeung harapan si laing lamun teu boga pangabisa Citra Yuda buktikeun bener buktikeun cirikeun deuleuh cing bisa silat teh buktikeun dicoba ka yu teh euy sok sia neuleuh aing bisa silat teh cing tong lilang hayangnya hoe aing mahnya goblok aya silat tontonan anya nu gelo di rumah sakit jiwa meureun karek bijil ya silat mah deuleukeun aingna tina lengkah tina gerak kudu nyeni blegug tinggalikeun contoh halus kene aing goblok was domak gituan balik segelok uyuh sia hai pan negara tuluikeun sia hutang pati bayar pati hutang wirang di wirang sanajan pintura kater bisola kater punjuli apa aing mau dia karibut kena di mana-mana tuh sia ku aing masuk da mau ditulungan ku Pak Asep teh mau aja lah masalah mah nah sok anjing di mana-mana sia ngaributkeun nah
jika bebeja ke pasir puan ulungan dalam masalah mah anjing sia naon geus kawin bisa ngomong wae kayak gitu panuju sia ayo ngegantung ku sugan teh bangsa jin di nu kieu nya nah apunten saja weh semot naon saur juragan Gatot Kaca enga muli nah dorna parantos kacanak enga dorna geus bawa parantos ayo ini ampun teuing Kangjeng Rama parantos teu aya aduh Pandawa Arjuna Bima minta tolong kaula Raden Gatot Kaca ngantosan di hiji tempat anu parantos dijanjikeun kasih dek dibawa ke mana yang dikasih ya tenang benang ayeuna sia aja pada di kumaha mang teh kasep modar aja nyewa khawatir binatang bilihana ngatu sepuh cepot pemasian kencai nya bilih palai ngaleut da ngabantu abdi entok teu hayang para rakyat mereka cager bapa maneh cepot numawi sin pun bapa ge duka ka mana parantos sasasi teh nya teuing khawatir mau apa bapa maneh nyanung cepot asawi urusan kitu mah daya turunan nih bapak makan di gara-gara baju tong diogo tong diogo ih nu teu damang mah kitu kan dan nu teu damang mah dipaehan paeh udah hormat we urang mah eta teh tiba heula oge lamun panggih jeung maneh teh sok ngomongkeun maneh sawios urusanana urusan pribadi nanya kan urang hampura we mudah-mudahan we yang disebut sabar sia mah sawios kan iya pada di kumaha salarasna dorna teh diuk ke mana diuk naon akang naon urat leret oh balik luak lieu ke pantosna teh bapak dewek ngabugi gag we kita wakil ngabaso sepuh dawala tejeng si gareng jang henteu kulan abdi ge nuju milarian pun bapak ieu teh sinya ka bapak teh nu mawi di pilarian oge
Wah bapak maneh keur ngaborong bawang. Duka atuh aya ge hiji da teu payu-payu geuning bawang beureum teh. Mana tuh? Kasaha teh? Ka bawang beureum. Rumah sadinya bawang beureum teu tong ambak. Bener. Ora kati aing. Leret tak diuket. Tiga terus. Sifat manusia ilaha sokenging musibah sasar mugi sing aya paning lar paewan mugi sing aya paning di pawenangan seueur halang ngan harungan gacan kula kurang ajar hajo mun teu gaduh pamadegan leungitan kamanusiaan ade di leungitan kamanusiaan indah mayu kadayu bangkiti saloyo ake wadine karo aku wah bagus ngajak puyuku ngawadine ngarapine Mas Berli toba wah karo rabine bae la 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 Jamalas pasir muji wis lawas Ya apa no? wis lawat durung sing dadi siji sing dadi siji ali-ali ilang matane joli keur koncone Mas Aye Mas Tata la 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 la
Ari rendah hidung etare rendah kayas Ari rendah kayas gamingan das sulam tangan Boski apa beki aminang beki lawas keadaan hari kamana jalan Cibulu etarek nanjak mah ari rek nanjak mah rek nanjak ka Cimandiri kemana pinyaluhna tunggara diri mendak maduya dunungan munungan tunggara diri wontening marga sopana wontening satengah king marga satengah king marga Gatot Kaca Arya Padma Negara Setiaki Astra Jingga Dawala sami wontening marga sopana marga jalan sopana alas wanawasa eyang hapunten we eyang teu teuingan kabeh oge khawatir aya kadua ngubaran ieu teh di babawa ka dieu aja utama cing salamet maneh tega bapana dibawa anakna di tenggelana Padma Negara Dawala teu abdi mah kulan nah tete Duh nya jadi we terlibat aing pasti kebawa kasus aing ieu pasti akangna bongan ngilu atuh tak ieu nu matak gaul kudu aya pamilih teh kudu asaringan teh eta kan kena aing 20 tahun penjara bener teh didenda ongko pan direncanakeun untung 20 tahun nggak itu seumur hidup hukum mati teh kan cilaka aing moal nu manyer Gatot Kaca saulah keuneulah jeung tibatan capek urang mamawa jelema geuring urang paehan we saya nama ulah paman ulah wis kumamang we tegerakeun kategaan paeh dorna cilaka udah Kang batur menepikan tega gitu ai saya nama haturkeun heula we bade kitu bade kieu ge ka Gusti Batara seuh ulah urang anu cabok seuing cicing awas lagi kawas macet entau ge Kang jelema
kan dai biji nanti abdi memuah percayaan jeung moal aya wibawaan agan kanya Wali anggap atuh Kang. panuhun bae paman upami paman ayeuna nelasan eyang durna sami sareng teu nyaah ka kaula kana wala ka sajingga Laras. bilih aya tuntutan anu abot anu dipikasieun ku paman teh bilih Kangjeng Rama Pandawa sadayana malik teu suka kaula bakal kenging tindakan ti Kangjeng Rama panuhun bae Wah, tuman nyaah ka emang alo teh karunya mamawan geuring ai kitu manu